terasa kieu euy. Beberesin barala. Saberat-berat teuing kantong ge coba. Lai dihampang beresihna lah. Si James kenapa itu ditunya euy. Gawean ku aing gawean lah aing mah. Ieu jang nulis mah heuh. Otak ieu euy. Selamat. Euy. Nah, baca lah. Iya. Ikuti petunjuk. Mulai sapu euy. Beresih aya. Barang aya. Ieu teh make malah sagala sadia. Wah. Malah kieu euy. Sepulah. Oh, mungkin tak ngeputeh. Ini terus berat sih. Jurus makyong. Bangsat, melewati samping. Wah, iya, dua, apok ya banyak. Iya, boleh ya saran, Nah, dia teh, selamat, Anda beruntung. Ikuti petunjuk 5 langkah ke kanan. Berarti kanan teh tadi ya, kanan teh katuhu. Oh, tadi itunya euy. Nih, ieu nya euy. 1 2 3 4 5. Bener euy aya deui euy. Wah, ieu mah euy buat dikaruhun urang ieu jaman baseur euy. Naon ieu euy? Naon deui wa? Ini itu. Sarana ge kieu tuh da ieu mah. Loba ngadaharan ceker hayam juga na ieu menulisna euy. Teangan handapeun tangkal cau. Tangkal caut mah berarti di dia mulanya euy. Mana pun tangkal cautnya euy. Tuh. Sirum. Kapangis ya ku aing. Bener ieu mah harta karun euy, ieu pasti karun uing di dana mah. Naon deui wae cenah ieu teh ya Allah, ting euy mudah-mudahan harta karun euy. Bener ieu mah ti zaman karuhun mah urang baheula da kasan make butut jiga na teh sakola ieu mah euy. Nyeuna ge nulis lagi euy. Balik kanan. Dihareup aya tangkal cau 2. Ngareneng. Oh, itu heueuh. Saran aing euy. Oh, bener itu euy. Tangkal cau 2 mah euy. Penasaran ieu mah euy tangkal cau euy. Kira euy. Jangan euy. Ieu mah bener harta karun juga nama euy. Bener euy milik mamal ka mana euy. Aduh,
kilang deui duh. Maneh pemiluan wae kilang sia teh. Di majang aing harta karena ge ah. Naon deui wae cenah euy. Tutut keneh wae aksara teh. Sigana barengan sapoe ieu nulisanna dawuh perkembangan aksara teh euy. Lempang 7 lengkah bari tungkul. 7 lengkah bari tungkul berarti urang teh. Tadi ya tuh lempang orangnya 7 lengkah. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti 7 mah di dieu ieu teh ya. Naon deui wae cenah ieu 7 teh. Tah. Naon wae cenah. Di luhur sok tengah. Ulah nikah ka aing sia mah. Wani-wani. Tapi penasaran euy. Heueuy harta karun jiga nama ieu. Jabang geus di kantongan euy. Penasaran aing. Penasaran ieu euy. Beus kantongan jab duit uing mah ieu mah euy da di kantongan. Abi henteu lodoh jiga nama heueuh bener duit jiga nama euy. Nah, selamat, ini hadiah buatmu. Asa wauh ya mah. Sama dompet lagi asa wauh ya mah. Dompet uing ya mah. Kantong lu uing. Samorong. Ah, samorong siapa sahanya euy. Koplok teh sopan pisan ka aing ngamainkan. Nah, ieu mah nu uing ieu mah kantong mah. Ya wes saha ieu samorong wani ka aing. Tapi aing tukang peluhin berenang. Ah aing minum we lah. Haus nana yang anu kieu. Keun kepang ku aing jelemana. Di udah gua aing pe ka lambar jaga sia teh. Cuman teuing anu kepala nafsu aing mah ya mah. Ini teh kantong aing merenang. Budak aing atau nusara kerahase duit kieu teh. Nah, kalau anu ngamainkeun ka aing sopan pisan kapan itu tuna di dieu meureun tadi teh. Citah tangah uing. Ani mah kantong uing. Oprok satu mah teuing. Jika jelema itu saha eta cek aing mah nu ngamainkeun aing eta. Was ku aing diudag nepi ka mana oge ku aing ujung dunia, ujung akhirat, ujung alam barzah ku aing diudag. Daguan aing, awas, sapaeun aing mau parang. Daguan ku aing, cacag sia teh ku aing. Sia nya ku aing berik, awas ya ku aing cacag sia teh ku aing. Ngamainkeun aing teh sia. Hah? Si James apalun euy. Aing kabur ah. Teguan sia, teguan. Aing, cacag ku aing teh ngamainkeun aing teh sopan pisan. Ngit teh.